Nah, kurang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara. Ulah nganggap sepele ka sholawat. Lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon. Tapi urang dianggap mutiara. Nah, maca sholawat nu loba. Berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat. Deuk sholawat kamilah atawa nariyah. Kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi. Makomna di ditu di Maroko. Masya Allah di Pes. Nah, eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij. Tunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal qama. Sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas, bisa ngahuru kasalahan-kasalahan, ngahuru dosa-dosa, ngahuru kabeung berat. Sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta. Hampang awak. Hampang. Sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tah mah. Beda sholawat eta mah. Dan mandak nu geus ijazah mangga baca, nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya. Sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayolah makhluk-makhluk Allah, hamba Allah anu hatena geus lapang. Hiji bae Allah atuh kun fayakun Allah dibikeun. Artina dibikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur, jalan handap, jalan sapatala cek Gusti Allah. Masya Allah. Gitulah alam aulia Allah nu geus bisa jaba ka alam malakut. Maka eueuh deui wiridanana atuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat. Baca sholawat sampai sapeting 4444. Tuh sia mah hiber hayang dibere 4444 geus dari ti heula we goblok. Hayang nama meureun baca sholawat 3 haju hiber mana aya. Saya sholawat tasbih siap-siap. Jang isugan talina kencengkeun loba boga tasbihna. Geus aya batur hayangan jual. Lain tasbih jualan tasbih. Nah, sholawat teh nu mana? Nu urang resep eta akur jeung urang. Obat ge. Ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang. Darahna, tensina kan diakurkeun heula. Ternyata oh ieu mah paramek akurna, nu ieu mah bodrek, nu ieu mah prokol, nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda. Atuh geus kitu bae pengobatan wah aneh. Ieu pasti make bodreksin cager wallahu alam. Aing mah asal bodreksin cager. Berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Nah, baca sholawat saloba-lobana. Hok, ngeunang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4444 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah. Hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus menang ridho Allah ku Allah dik dikukumahakeun ge kumaha. Ulah bisi boga urang maca sholawat da hayang bisa hiber ulah. Hayang teu teurak ditembak ulah ja paeh-paeh bae. Hayang maju usah lah jang maju usah ge ngan ngadon ulin doang. Jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok. Ieu mah jenengan kumaha mah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha. Nu aya ge tilok. Berarti ngabohong. Mantak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang. Sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah. Boro-boro geus aya mah hati. Ieu lain ka kiai masjid. Si mah ka aing suuzon bae goblok. Masjid sholawat sekali.
Nah maca sholawat nu loba berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah nu kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes. Nah eta nu kurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol teh coba diributkeun wa yustasqal jeung wa yastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wa yustasqal wa yastasqil penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal ieu moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi dipicung di guru kula keresek lantaran meunang dipicung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullamatu wa nafasin bi kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca jeung wa yastasqi ternyata di Maroko na wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku urang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah biar saya bisa nang nikah doang nah baca saloba-loba cenah kiai kudu bisa sampai sabeting 4040 subhanallah saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama shallaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad besek masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang da hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edahan di rendah-rendah ieu teh mutiara hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara
mutiara mah ditendina ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut. Misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga. Mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ye. Ieu mah Sulaiman Kurdi. Bere. Oh, mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana kena lebeungeut. Oka surang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mal dibere. Tapi lamun tagog bebeungeut teh bangunna bener nya dibere. Nih 2.000 real, 3.000 real. Nu lebeungeut. Urang neangan kaokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek teceuli datang ka manggih we. Nyana neuleumpangna lempang nu sugih kan lain kitu. Ai beda lempang nu sugih mah tenang, gak ada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nu sugih mah lempangna tilok rurusan kos kitu. Dijauhkeun deui wah ieu sugih ka juga. Beda lirikna, beda lempangna tenang. Tilok teter-terkan kos kitu. Nanyakeun kok kan asik mal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka pos. Nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti tah mah baca sholawat khusus mandi nawaitul lamun penting nawaitul ghusla lis-salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat maca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan maca tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara mal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang lain Bang Allah susun naik Allah susun Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jara teu anggap naon sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara mah kan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule kurang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abi mah rangda ye abi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah ye coba nomor SMS sabaraha siapa sodakoh teh sok aja efek samping. Tah ieu anggap mutiara. Sebab gua lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara. Oh naonan. Anggap mutiara. Lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan. Urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara. Weuh naonan. Komo ieu mah wahyu. Anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebel karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab bari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat
lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon tapi urang dianggap mutiara Masya Allah kari urang ya Allah ya Rabbi dibere bisa ya maca ya dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamuliaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mentak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi bade dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah sok aju ngawalikeun maneh ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ieu teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teu daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamuliaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haju ulah sok ngawali-wali urang kasalaman teh jeung tetangga urang nu teu salat sia nyaho ka wali naon nya wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat mana sia karomah sia teu salat aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing ye cak anu disasalaman teh salat sia husutan teu tah mun pelbah husu aing teu teu lain karomah tah mah kos kitu mah penghinaan ti Gusti Allah kan sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh jadi ribut tungtungna nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falaqat isulamun nairen isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkeun sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang mudah-mudahan urang gabehan dibere kuat dibere daek dibere ikhlas supaya puasa urang jeung sholawat urang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan urang ti mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muryangna parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali beja ka abah dek ngaji pasaran ka mana tadinya ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teu naon tadinya mimiti ngaji alfiah ka harti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter tangga mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan nah tidinya langsung ka Garut 80 akhir menginjak 80 hiji jadi ngamimitan ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin hebat alfiahna alfiah disanja maot kamari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung elmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur.
Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelma nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hate. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caat, pae hate poe. Dari hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna can hate. Neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Yes. Tong budak leutik ieu cukup ku 1.000 2.000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta canghat teh nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh encan geus usaha hayang kawin tolong sia mati goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin kan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teu Pak Haji wae kate mah je doana gitu bagus dan dibatur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot cai sumur, bulan, teuneun dihareup. Mareuli jelema, tina 100.000 jadi 200.000. Hisupna rada diuyahan teh dagang ditu, gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon nya. Dagang endog, cekeun teh atuh beusi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna? Poe kate teh nu kitu ngaranna teh dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Deuk kawin ge manihara rese, ya teh poe kate ngaranna. Batur geus kawin deui aya aing can. Padahal ieu teh lobaan awewe, tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe kate teh nu kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh bawa ka grobol tuh. Wah, bae mah. Tah sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab. Ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh tah atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula atuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare tah sapenting eta. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ka pae aki-aki nonton bola tolol. Masyaallah. Ayana geus bau kuburan malah kos kitu nanaonna. Dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyahokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun cet urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang-udang subuh. Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat nalayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup
tafsiran ayat loba bil amalis sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab. Aya di Arab mah di ditu ulah. Kecuali awabin biasa itu mah masalah. Ngan ngahajakeun salat rogoib mah ulah bid'ah kos kituna. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu. Kos kitu lantaran aya khusus. Lamun urang ngaguguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat. Malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae. Urang macan datang ka dinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat-syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah. Gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wah tisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tuh kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Geus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Berak nyanana nu nyebutkeun teu puasa deui. Geus aya tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijah nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ye. Jadi non gitu ngaranna ganjaranana. Tilu
Wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal jizam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunya siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal berarti botol gede jasa ganjarana aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngenen karasa jero aya bae Masya Allah. Kilo, 4, 5, genep. Poharaja ta ganjaranana. 7. Sekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ye kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa atup kurang hayang ya atup tidak bisa misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang atup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu untuk masuk neraka jadi hese jaga kalau jadi dikunci atau digembok Masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, Masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin sajelema nu puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari, haji pandi ka dieu. Haji kadir, haji ujang, haji ujang. Ayo kadir. Iya, cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh tah urang geus boga kartuna asal asup tah didikeun geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan kartu apa itu ini kartu Rajab ini mah ya masuk geus sehat deui ya Allah ya Rabbi berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga bebas jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah, ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 'asharata ayyamin sajelema nu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe pokokna barang pertam naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangi deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunya. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu sebab al ilmu nurun ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya nurullah wa nurullah la yudda liman asa cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae
moal didikeun ka jelema nu sok ngridit kiai teh kiai kamari mah keur ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula katara jasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cupet bae kajian kumaha ge salat teh ge moal khusuk keureut teli anjing kajian kumaha aja aing ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cak Allah tuh saya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati minta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tas puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan saya ditanya bae pokona mah ai ka ditu mah nanya naon bae ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 poe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru tapi bukti dah puasa urang mah lain tambah kuru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupa geus urang mah puasa teh kos kitu jangan pindah dahar doa tadi berang jadi peuting malah tadi 2 kali jadi 3 tilok di aya-aya atuh puasa mah di aya-aya oh masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa kitu puasa syariat teu kitu Kanjeng Nabi wa man shoma sabi awal isrin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab naima kutiba lahu syiamu sittina syahran ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah orang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama beurangna urang puasa geus cek ulah mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 dia kuari geus sapuan kamar pel sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggu nya deuk puasa
geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh kieu keluar. Kieu keluar zohor asup deui keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan potok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geulis atuh sanu daek omo teu gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilibur. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli nak ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe. Kitu tekad tuh Kiai Cenah hayang-hayangan kerja berat panawi mah di pabrik manggut. Teu kudu 27. 20 kilo bae. Tuh, abdi mah baru-baru 20 tilu cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Baru-baru 15 atuh abdi mah Gusti, ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. 7 poe. Baru-baru 7 Gusti, atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh piko mah. Nawar keneh tilu ge, boro-boro Gusti, lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung abak. Wah kitu. Teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngiming. Masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan. Kamalinan jasa mentak geus asamkeun di jerat 27. Ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Ulah nuturkeun ustad. Tong ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Nang ulah hajungan hina kau ustad tidak puasa ulah gitu di situ kerjaan cek bae urang-urang nyana-nyana. Insyaallah diceritakeun ti Sauban anahu gola Ciki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng. Dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararaneukeun. Dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin. Anu bakal nerus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat
jeung lurah jeung bupati. Oh masalah di dunia mah, di akhirat mah bermasalah. Bermasalah kiai wanya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Aduh parantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep baik kaditu deui. Masya Allah. Doakeun tengah penting urang, Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahaya. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kumaha ge nu sok dibere duit naon? Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beuti teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, kita beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina boga nage ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantap ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mada duit. Balagi sebab gulana sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan iki. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong pastorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunakeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede, saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u tulahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana. Kan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan.
Sumaqala alaihi salatu wassalam saurkan jeung ya Sauban, ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man namu minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae. Wa man namu minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim. Moal disariksa ieu jelema. Petakan pohara Rajab setakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disi poharaan kieu. Ya Allah. Fakultu cek simkuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugeus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat beres sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharoha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae macam urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Dan malaikat tolong teh budak. Nya keur jaritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun yakinkeun saucapan